Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi barudak bersama emak. Ayeuna emak teh bade ngadamel cemilanan cenah emak. Mama bade ngadamel cemilan tuh anu didamel tina sampe urang mah ngagawekeun anu aya di kampung wae barudak da meseran wae ti kota mah jauh ka kotanana ge nya. Tah ieu teh emak teh bade ngadamel comro. Naon cenah nya mah comro teh? Comro teh oncom di jero barudak tuh. Itu si samput teh menang marut terus dipeureut nya. Nah, terus dijieun tah ieu teh jang eusinana teh oncom atawane mun eueuh oncom ieu barudak mun eueuh oncom heugna teh mun eueuh oncom tempe sereh kencur cengek uyah gula pecin sok. Tah ieu teh upami anu sedap bawang beureum bawang bodas terus dihijikeun digalai di ieu teh di grenos. Tah ieu teh kitu tah we da bersih kita da nganggo ieu teh nya. Nganggo hei nganggo plastik jadi bersih tuh. Loba we nu nanya ka mah teh barudak kumaha carana cenah nyieun comro. Oncomna bisa di jero eta kapan kitu tuh tingali kumaha dipraktekeun nya tuh jadi di kitu. Simpen di tengah. Tah terus tuh tingali teu. Tuh kitu dilingkupkeun. Teu pates katinggalnya. Eta handap teuing panginten nya ieuna. Tah dikitukeun barudak tuh. Tah jadi kitu kan buni kabuniannya. Tah ieu namina teh comro. Terus deui cenah mah pan aya anu dilebetanana teh geuning ku gula teh ya cenah nya jeronana teh cenah dilebetan ku gula teh ya jerona. Tah eta mah nu dilebetan ku gula mah naminana teh misro ceuk sawareh amis di jero. Ceuk sawareh deui mah bucat bareng. Wah sok ngeres. Ieun disebut satreng di dieu. Jadi kieu si sampeu teh nu meunang marut teh tah saperti kieu nya. Tah terus dikitu-kitu diemple-emple tuh heukeun dikitu dicolok tengahna. Tah terus disieun deuteunan heugna teh gula. Tah heukeun dikitu dibungkus diseupan. Engke entos asak memeh daharna teh nganggo ulat celemek kusabab naon ai nu can bisa mah ngadaharna engke teh belepotan kitu ka di gula. Jadi kita kieu digegel teh jeret. Jadi pas digegel teh ngajret si gulanana teh barudak jadi lumer kenana teh. Tah jadi eta dinamakan catreng. Tah ayeuna mah moal ngadamel catreng mah bade ngadamel ieu we heula comro. Oncom di jero. Keur nyieun comro ieu teh loba we pamirsa kumaha tutorial nyieun comro cenah. Tah kumaha ayeuna dipraktekkeun ieu kieu nyieun comro teh. Tuh ai nyieun comro teh oncom di jero. Meni keur mejeuna anggeus teh ngalah jagongna. Anjir, hebat atuh boga proyek euy. Nya ada tadi mamana oge tong boroni ngalah jagong da masing nu diuk dina kursi oge ngahareupan komputer sarua we capek. Bedah lain capek tenaga dah capek otak. Nya pamirsa nya capek otak. Ari emak mah agan ukur capena teh capek otot. Capek otot mama da kaleuweung ka mamana. Kaleuweung ka mamana, kaleuweung ka sawah, ka kebon. Ieu mah narok sulu ayeuna ge tas nerapkeun itu tuh, tas nerapkeun engkara ngaranna teh layeus, geus mukengan. Tong doma. Hirup di kampung mah kudu sagala bisa, dahareun kudu sagala nyaho. Itu namanya istri. Beda jeung awewe. Awewe mah sodak saeutik ini ka warung sebelah. Minta duit ka salakina teh dibere ambek. Eta awewe. Kudu ngalobakeun. Boga pamajikan mah kudu ka istri barudak. Tos heula nya sakitu heula video teu mah engke disambung deui bade ngadamel eta engke mah bade ngadamel catreng. Eno sakitu heula nya. Itu mana can anggeus tuh seueur keneh tuh. Dadah wae assalamualaikum.